Punten, Mamang. Lah aing ka kebon lah. Aing jualan apa kamari. Menang penghasilan henteu pengeluaran loba. Kemudian lanjut ngebon aing lah. Untuk melak bonteng aing teh bulan puasa. Alhamdulillah yuk. Bonteng aing geus segala deh sakieu mah. Mudah-mudahan bae aing teh lebaran meuli jamangan we kancing ya. Jaku aing yeuh karek tinggalkeun saminggu dagang opak doang barala bae. Koredan jeung lah. Jauh dari situ lah. Tuh sampai tuh gede jatuhannya si Mama Ayu si gede aing mah. Ini mah tandukan, mau tandukan. Nah, ini yang kayak aing dan kayak gue sangat yuk. Ayo, panasnya salah. Dia masuk. Dia awal itu ya, gue lawan kena baik. Ayo, push. Nah, biasanya semuanya berhakannya ke si Mama Ayu. Cepet anakan tuh. Lumayan tuh yang dijual di anaknya. Sing lintunya sihnya kos aing tuh lintu. Cukup aing lintu. Oh, jadi siapa? Aing mau jangan itu tuh anu tandukan. Su, gua pandelnya. Gua jangan buat bener, kayak si kayak lu bener, ya. Nanti hanya pakai dia, cep. Hes, hei, ya, hut, be, hut, bau mau tambe. Gusnya di be-nya be, yang baiklah kayak gitu kan di, nu anteng dinya, udah hakat sing loba, sing Mama Ayu, sing gede outnya pas aingnya tuh, kayak gitu kan di no. Gua bandel, tuh, yang badutnya. Jagaannya tuh aingnya buat digalakan udah aja di bawah-bawahnya kajinya yang jatuh Indonesia Kepalakan bonteng aing dikoret geus ya. Bah, kunang geus. Tinggal panen doang, tinggal ngan panen. Koreng tinggal ngoret tanggal cau doang ieu. Tinggal ngoret tanggal cau. Tahu cau aing karunyin amat. Kurang nyatu meureun. Tas. Emang dua biang elok kabeh teh. Sehari aja. Aduh, aing mah ieu aduh hasil can aya geus teruduk embeng.
aja nih jadi ngajakan ngadu hulu. Aduh aing. Guru kumaha itu jadi cabut gua aing. Lu nya tempat dulu nya hanyet. Alah, mak ieu kumaha ya. Aduh. Tuh. Sampai hasil lah. Bukan be bisa ngabantu yang beli tuh jamang-jamang mah nu kancingan celana panjang. Tas ya tangan gedang, pon ilun kuru. Hari sia irah gedena, pikir ieu leutik bae. Capek amat ya. Istirahat ya. Aduh. Anginum nih yuk. Wah, kebenaran jah saya budak. Jangan nyokot dulu. Ceng. Adik Ceng. Naon? Pang cokot dan mamang cai kira. Cai naon? Ini cai naon bae, cai comberan, cai sawah. Oh. Ayo beneran, cokot yuk. Di mana, Mang? Ini di mana bae cokot? Ya kunaon? Ge, antarkeun paden dulu. Aing nanaon? Yuk. Bung teuin aing nganter sia bau. Enggak, siang bumi nganter aing mah, aing kan itu wae. Mana ada salah? Aduh. Iya ya. Mantap. Sarangan wae. Udah kemana yang ngomben? Tadi ya. Enggak. Tuh cai, ajak kasang ngisang. Sama kayak kerabat bayu. Neng, aan nuk ngombelannya tuh, cai nang siatnya. Yang gede banyak kita baik dekat dia. Bet isuk cai tong-tong. Emang buka merah beraha? Tapi rayang seekor doang. Oh, sakit si ekor amat sih. Dan ekor, neng ekor. Maksudnya Oh. aan nuk pada katanya tuh benan cari inuman. Kan di dinya. Oke. Oke. Imuan dan be-nya. Kita budak nih. Terpet amat sih. Nyokot jarang di mana itu? Ngomongnya. Ini cara pet out, cai nang di mana itu? Nang nyokot di mana yuk? Di kulkas. Salah kemari. Aju cai naon? Si putih. Itunya. Oh. Terus kira itu balik. Be aing aus dan dicayan dan diinuman be. Be aing di mana ya be? Be aing di mana ya be? Be. Be. Aduh, be aing kemana iya? Aduh, aing mah. Duh. Ini nama di dia embe yo. Embe. Be aing enak kos dia. Oh bener ima be aing kacahuan tataina ya ku situ pahang. Waduh yang be aing leungit ima yo. Waduh. Be aing tinggal tambah apa? Be aing kemana? Kasihan. Aing kuat tambang mah doang. Waduh aing. Aduh ini beng mah nyancan menang hasil ya geus leungit lah. Kemangi mah gua untuk dijual bebe lah. Nabina jasa yang mah geus gendut beteungna. Leungit euy. Sia mah ku kabina sama nyancan menang hasil geus leungit lah. Sia deui mah. Engko jalan ka mana ya benya? Aduh. Nah oke teh hiji-hijina. Ka kada diomongkeun tuh pusit neng ku kami baraha bawa hiji-hiji leungit deui. Ngomong kumaha kanya na ya doh. Lah daripada ngabar-abekeun aing yang dijual we sampe lah daripada aing pikiran teh mah. Jangan lah kantong lah.
cuman dilupa. Di mana, di mana? Ku harus mencari kemana? Si embena ka mana? Lepas na tekannya hoan. Ini kelupaan yang informasi dengan umpan silang. Bukan be ayah. Gongit, lah. Jangan. Mam. Ngomong mangimbe ulang tak? Ben mana yo? Be loba. Be aing mah cirina nya anu belang beteungna. Beteungna belang. Leungitna keur iraha. Keur tadi isuk-isuk kurang ditong aya. Tah kebunna kualita tadinya. Nah itu tong aya tambangna doang. Kan dimakan cai tah. Puyeng mah urang lah be daripada be mah. Nempo teh kira-kira. Ya wah leungit isuk-isuk nyaran kuari. Mapal meureun geus ya mah. Eta aing isuk-isuk mah eta be aya. Paling tong itu kun tinggal aya tambangna doang. Eta be paling karaken deuk dibere cai tah paling minuman. Baju. Wadi itu pas salari ya berenang. Aduh kurang kikituan. Dan sia. Alam jada. Bangsat udah mah. Kok aon kebelamat sih? Ayo nyampe na. Neng. Datang. Neng lagi nunggu ayah. Kebel nangguannya. Kebal. Kebel jasanya. Emang bena ya weh. Neng bena. Aduh. Di. Emang kan kemana emang bena? Bena kabur tuh tinggal tambang doang di situ di sawah di situ. Di, mah gitu. Aduh kumaha tuh ari maneng. Dia tadi keur hisuk mah aya. Emang bena emang Di bejaan tadi ke bena leungit neng leungit. Bena. Teuing geudinya mah jadi ngait mah kudu aya di dinya ieu mah tambang mah ge aya, bena Salah tuh ngelamar ini. Neng baburong ngelamar neng aduh be hiji ge neng kumaha atuh. Aduh nu kumaha ngelamarna be hiji gendut. Beteungna. Kabur ka mata bela teh geus ngelamar neng lainna mah. Salah atuh ngelamar neng. Tuh enggak yang kuring lira aja neng jambe kuring mah lah. Neng. Mau bere ember nah halalkeun kan neng. Om jahat deh.